Yo, berak pangide jeung Ipin. Sering nama orang ngetek tah rek di leukeunan we aya namanya lebar soalna nu lajong geus loba euy. Jam tayang geus loba pemirsana urang jadi semangat ka urang ge euy. Berak tong ponya di subscribe, di like, di komen lah. Pokona komen naon ge pasti kurang dibales anjing hiji-hiji kurang dibaca, hiji-hiji kurang dibales lah pokona namanya. Berak, urang mulai ya video pertama. Ces ah. Ya, naon teh anjir? Ini mah editan naon? Oh, anjing caing aplikasi teh euy. Aplikasi mau kaca. Oh, mau kaca anjing aing ketipu goblok soal aing teh aplikasi euy. Sugan teh aplikasi anjing mau kaca nih. Asli urang sugan teh aplikasi ya anjing. Mau kaca. Kumaha anjing acak-acakan kieu. Padahal teh itu ngalangkah heuh. Tapi ciga gitulah anjing ilusinya anjing. Alus-alus si urang ge katipu euy, marana ge cik katipu teh euy. Goblok anjing. Ye, cik di prank cenah anjing, prank naon ye? Kunti anjing ye mah euy. Ye anjing baju ieu teh nya APD meun ieu teh. Kalah anjing, naon ye? Aduh karunya euy ngeprank ka nu kieu euy. Goblok ye mah euy. Karunya anjing eta nu di prankna urang mah euy. Kebeneran nih anjing ngaliwat teh disabilitas tuh. Karunya anjir. Pocong cainge. Ye, tips cicing urang anjing kamari numpangi jeung pocong dek kunti sampeurkeun anjing da. Waduh anjing pocong eueuh anjing. Kurang dibahas malam Kamis anjing eta nu eta mah euy tapi bae lah anjing. Ye. Malam Kamis malam Jumat. Untung hari ini bawa kostum. Naon cenah ieu anjing. Set ninja anjing. Wah anjing mung ele ye satpam anjing sok tuh kan rewas sorangan anjing marukana eta teh bab biasanya anjing padahal si teh Peter Parker anjing geus pensiun ye Peter Parker geus pensiun jadi satpam anjing kitu euy karunya anjing si ye euy nya ge ieu nya pahlawan anjing tuh dulak-dulek nama anjing ye asli Peter Parker euy set anjing anjing kayak nyaho anjing superhero mun pensiun jadi nu kieu anjing. Geus kolot mah satpam anjing. Bah paling banter jadi ieu lah. Jadi hansip nya Kopasjat anjing di ieu di daerahna masing-masing anjing. Goblok anjing aing karek nyaho euy. Dak. Kela anjing mobil aneh aku. Anjing ieu mah euy bisa kieu anjing eta euy. Tapi bener iya tabrakan teh gara-gara menghindar cai aing tinu ambulannya. Ah anjing teuing teu ngarti aing ieu mah euy. Kabeneran we intina mah lah anjing. Kanon ye euy. Oh iya 17-an. Ois bener. Eta cara mun hayang gancang meunang tuh. Hade si Ujang euy. Benernya kreatif mah kreatif euy namanya anjing tuh. Ah anjing jeung salto sagala anjing si Ujang teh. Set anjing. Hade anjing. Ieu mah lain ku ieu hungkul euy lain ku naon ngaran teh? Cangkir naungku cenah sabaya diuyup anjing eta bi mentak ka asup. Rada haus. Ke di dituna jadi loba anjing karena di nuyeuna geus pinuh anjing si Ujang wisaan euy trikna euy. Ieu banjirnya ke usum euy, usum hujan, usum banjir euy. Wah bener anjing. Tah ieu euy. Superhero eta bener asli. Fungsina awak badag teh kieu. Bisa jadi mainan teh jadi bumpernya karung naon ngaran teh karung keusik sih ieu we dianggap karung keusik ku indungna tingali alus anjing jang wayahan awe nepi karaat jang eta mah jang kan aduh omat we eta mah euy geusna eta palangkakan yakin ateul ateul anjing eta cileuncang teh atuh jabaning coklat kieu anjing eta si emanya indungna hare we tingali anjing wayahan acananya jang nepikeun karaat ieu mah tuh anjing alus ieu ide alus ieu euy ya kudu asup Pandawara cai aing mah nya nu jadi kagenepna lah ieu anjing kudu asup di Pandawara si ieu euy mun Pandawara anu lalajo cik ieu lah anjing tah teangan ieu alamatna si ieu anjing ajakan ieu naon ieu tah anjing mantakna euy mun leumpang tong malaweung urang tapi ngalaman euy kieu mah bener asina urang 13 pernah euy malaweung kieu ayeuna mah loba pisan sakajadian kieu teh lobana nu sabari nyawa HP
Wah anjing eta geus nyawa HP geus cara fokus iya karunya anjing budak langsung leungit tinggal itu tapi untung anu nulungan wah api-api we nyokot ieu nya nengan impun da keur usum caina budak ayeuna nengan impun ngat era teuing tinggal budak ieu padahal kitulungan bi ku si teteh teh anjing nyeri anjing tapi nyeri tuh anjing kitulungan henteu ieu mah teh abi mah nuju ngalah impun anjing goblok anjing bisaan wah kalah anjing naon hubunganna jeung ieu aya nyambung keneh wae anjing nu harita nu make helm beureumnya selalu beruntung tapi si ieu teu beruntung soalnya eta kukon anjing beunang pas liangna deui sok nya tinggal slow motion tuh anjing eta ku bisa pas pisannya berarti urang salah balang ngomong nu make helm beureum selalu beruntung ieu teu dengan anjing ieu beunang ieu anjing karunya anjing tapi bujur tapi nu beunangna kan nu pasnya dik dibalas da kumaha pas ningali mobilna rusak parahnya moal nya teh rek dibaredogeun eta anjing si kon tah karunya si mobilna leuwih parah anjing bujurang mah teu saparaha cenah ieu naon kade ieu bisi pembulian ieu keur trik lamun maneh mun maneh didengkek di tukang tah salah bener anjing eta ngalaman anjing urang baheula mah kieu keur leutiknya Salah gitu sok. Sok digas dengan anjing naon disetut. Nya palangkakan sok disetut dengan anjing dikitu-kitu tah tapi ka kacalegeng. Elehna kitu ku aing diciduhan. Bener anjing. Aya pona babatan urang sok kitu Pona main mah geus terdesak pasti main ciduh anjing. Anjing tong disebutkeun lah anjing. Bat geus eueuh di dieu anjing jelema Bener baheula mah kitu mun disetut Distut nya distut anjing tah calegeng anjing eta. Kuku lebih ka calegeng anjing pasti diciduhan elehna teh dilepaskeun teh goblok anjing bener jang ieu mah anjing pona mah kanu ahli-ahli bela diri ningali ieu pasti mana langsung hormat anjing ka budak ieu bener anjing ningali kieu trik nu paling simpel ampuh anjing paling simpel ieu mah goblok anjing bisaan bener jang taman leho anjing leuwih edan jigana shootkeun anjing da leho mata pakan anjing didengerak anjing bener jang anjing ieu naon ieu gemuknya orang yang mengemudikan ieu kacida anjing cek aing mah sina dihareup nya ieu kasana teh ciga si bapak ieu mau rangsel eta karunya anjing tapi aing salut eta motorna bisa kuat kitu anjing motor itu megang badannya sampai seperti itu guys waduh padahal mah bu simpen dihareupnya cek aing mah dihareup itu budakna tong di tukang anjing karunya goblok anjing ya naon ye di perang bocil cenah ngangkut anjing ieu ngangkut naon nya leutak kitu nya cik anjing ieu bapak-bapak wah anjing ngeri anjing nya cik aing salah da eta mah emang teh di talian anjing tuh bisa ada anjing bocil nya eta mah karma matakna entong main tejeh-tejeh wae. Tong sok jago tong main nyuntrungkeun nya. Jadi kitu anjing tuh leuwih parah si bapana anjing. Bener bisaan Lucu anjing eta aslina anjing. Bisaan anjing si bapak. Tah naon ya? Wah, masang keramik di batur mah kieu nya teknikna tingali. Kumaha ieu anjing si ieu. Set. Alus anjing keramik salamet hulu teh salamet anjing goblok anjing. Ya alus trik nama pacik aing eta babaturana nya kuduaan nya naon esena jang cik tulungan lah anjing ieu masang keramik anjing baladug anjing. Hulu anjing teh salamet tinggal itu. Mantak nanya ieu mah lamun keur ngabangun kieu sok aya ningan katilu teh takuna kieu. Fungsina teh katilu teh make alat APD nu proper, make helm anjing. Ieu kan situ make helm anjing. Nah jeung teu ngobrolnya jeung babaturna ceng teh ieu tulungan gitu lah ieu mah keramik gede. Goblok anjing karunya Ya naon ye kebo bule ieu teh nya. Betul berarti lu. Jalan bersih toraja kitu si Panji ieu anjing disangsi kita bayar kebo bule. Modal anjing. Alah anjing panjang anjing hampura ieu. Hampura ieu keur daharnya bersih anjing. Jalan bersih. Alus ieu cika es krim konnya. Alus ya Pak respect urang si bapak ieu naon ngaran teh peduli lah nya
kan sok aya mun di komplek-komplek mah aya tulisan amun maneh mawa anjing rata-ratanya entong kieu entong lodom di dinya cenah. Mun teu bawa sorangan teh si bapak ieu cigana nya ka dinya euy embung nepi ka jalan kotor ku naon sato manehna heuh ku tai munding anjing. Bae teh aya laguna aing poho euy tai munding teh euy poho deui lah. Ke mun aing inget ku aing di bejannya ieu nulis Google. Ieu di aplikasi ieu mah. Naon ya? Itil ya dengan. Anjing tengah arti aing euy. Nu terakhir mah kadengena hampura itil cenah teh ngomong teh. Naon anjing? Oh. Tuh, ada bahasa Afrikanya orang tengah arti anjing. Tuh. Oh, gulu-gulu anjing. Di spill na naonnya. Dibaca na naon. Heuda tengah arti urang bawa bener eta ejaan mah euy. Urang mah da orang Sunda anjing teu nyaho euy. Suprapit, Supra, Orapit. Motor Supra gitu eta euy. Bener euy Supra. Ieu emang Supra pada zamannya mah legendnya motor kuat ieu motor adu anjing Supra mah. Tingali naonnya rek di kumaha ieu. Aing kudu lanjutkeun ka akhir ieu mah euy. Anjing pas di cekengesan anjing teh euy. Goblok gitu. Berarti tepit-pit teuing anjing ieu Supra euy. Tepit-pit teuing ieu Supra euy. Anjing kudu dikerauk eta euy. Anjing naon deui euy. Ieu aya deui ieu, anjing naon budak ieu. Keras anjing teu ka arti aing bahasana euy. Ieu lain orang Indonesia meunya ieu mah nya. Alah diheureuyan anjing. Kayak heula anjing lalaki jeung lalaki kumaha ieu teh. Oh si ieu urang nyaho ieu nu make baju sebenarnya bogoheun. Kan dibuli gil. Terus diheureuyan anjing ieu mah. Ieu binih-binih euy anjing kadek kudu cager ieu ku salametkeun budak euy. Bisi ieu mah kabablasan anjing. Dah hayang ka Belanda kawin di ditu anjing. Goblok euy. Bianya video nu bieu sugan ngahibur mararane lah nya. Lumayan rame anjing nu ieu mah euy urang ngeunah seuri ya pono poe ieu mah sugan marana ge ngeunah seuri lah nya. Tompo like, subscribe jeung komen euy tinggalkeun jejak anjing manehnya. Baik deui jeung Ipin Ngacapruk. Sap. Wey.